Zul arsy anu ngagaduhan aras. Kholikuhu tegesna anu nyiptakeun aras. Wa malikuhu jeung anu nguasai aras, anu ngamilik aras, anu ngarajaan aras. Al majidu anu agung atawa anu luhur. Oh. Calik. Birofi lapad al majidu teh kudu diropakeun henteu al majidi sabab sifat Allah akur jeung du tingkah ropa. Al mustahiku tegesna anu berhak likamali sifatil uluwi kana sampurnana pirang-pirang sifat anu luhur. Fa'alun anu seueur pada melanana lima kana perkara yuridu nu ngersakakeun Allah kana perkara. La yu'jiju teu ngapeskeun hu ka Allah naon sayin perkara. Surat Al-Buruj ayat 15 jeung 16 bahwa Allah teh dul arsy. Allah teh naon? Dul arsy. Nu kagungan aras. Ari kagungan aras teh berarti khaliquhu. Allah teh anu nyiptakeun aras. Aya makhluk Allah namina naon? Aras. Duka kumaha bentukna wallahu a'lam. Pokona mah aya we. Wa malikuhu jeung Allah teh pemilik penguasa anu ngarajai aras. Intina mah kudu ditekadkeun bahwa aras teh aya naon ciptaan Allah, makhluk Allah nu dikuasai ku Allah, nu diciptakeun ku Gusti Allah. Terus nah itu Allah teh eta. Allah teh anu ngamilik aras. Tuluy Allah teh al-majidu anu naon? Nu agung, anu maha luhur, tegasna mah Allah teh anu kagungan sifat sampurna. Tur Allah teh anu kagungan sifat-sifat anu luhur. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Teras nama Allah Subhanahu wa taala teh dina ayat 16 fa'alun. Allah teh fa'alun seueur pada melanana. Allah teh naon cenah? Fa'alun seueur pada melanana. Naon? Pada melan naon Allah teh? Pada melan Allah nu seueur teh ngadamel naon Allah teh? Lima yurid ngadamel perkara anu mana Allah ngersakeun. Janten Allah teh midamel perkara teh sakersaning anjeuna layu jijuhu sayun. Allah teu diapeskeun ku perkara sejen. Tegasna mah Allah teu kapaksa sugan kieu. Kapaksa ieu mah kudu nyieun anu teu kitu. Allah teh teu naon? Teu kapaksa sugan kieu. Da paja teh ka Allah teh ngadoa teh supaya jadi jelema beunghar. Paja teh ngadoa ka Allah hayang jadi jelema beunghar. Cek Allah teh kapaksa. Paja teh kudu dibeungharkeun. Kitu henteu. Henteu teu kapaksa. Sok sanajan paja teh nya jadi jelema beunghar. Lain kapaksa ku doa. Allah mah teu naon? Teu bisa dielehkeun, teu kapaksa ku makhlukna. Allah teh midamel sagala perkara kumaha kersaning anjeunna. Teu kapaksa ku sasaha. Tah ieu teh jadi dalil sifat naon cing? Iradat. Jadi dalil sifat naon? Sifat iradat.